Masa depan Islam tetap semakin gemilang, di pundak-pundak generasi sangat cemerlang, penuh prestasi tak akan semangat menyala. Assalamualaikum. Daramang sadayana. Materi ayeuna wanglajengkeun kana materi pelajaran juz amma. Insyaallah wang sadayana ngaos sasarengan. Wang kawitan mulai ngaosna tina surah-surah pendek, nyata dikawitan tina surah An-Nas kayak majan kaluhur. Sadacan dikawitan mangga wangaos taun sasarengan bismillah sasarengan. Mangga 1 2 3. Kupingkeun heula mana sawangsulan hidap ke sawangsulan tekeng wakaya nu nyarios satungtung sadacan di piwarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayeuna mangga hidap sareng sadayana. Kang abi balik ka zaman heula. Mangga.
Mana saya gede gitu gaya tinggal ngaclok turun. Nuhun terus ditulungan. Ojek balik. Jika teh angkep ning terah hujan balik ah. Tamang bos ya. Apaan? Jangan dibalik kalian, dibalik. Ya. Kau cicing mana kata cicing? Ya, ini. Dibalik kalian. Cicing. Yang mana kita saya. Cicing siapa? Cicing. Mana dia mau minum? Anak gua. Bagus. Balik aja dah tuh. Siap. Kadita. Siap. Suret eta. Kala. Aing ngelapan heula indungna budak kitu. Ya, halo dengan siapa ya? Apakah ini benar dengan Ibu Silpi? Ya betul, saya dengan Ibu Silpi. Anak ibu ada di tangan saya. Kalau anak ibu mau selamat, sore ini harus ada uang 300 juta. Juta. Kalau tidak ada uang, akan saya bunuh. Saya janji akan bayar uang 300 juta. Tapi mohon jangan bunuh anak saya. Kenyataan deh. Loh, kok ini dengan dikit? Gimana ini anak saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dilajeng kana materi anu saterasna nyaeta materi tentang pelajaran ilmu hadis. Dina detik ayeuna dina menit ayeuna insyaallah urang sadayana wa ngabahas materi tentang hadis riwayat Imam Bukhari anu katampi dari Anas ibnu Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur ahoka doliman aw madluman qalu ya Rasulullah hada nansuruhu madluman pakai panasuruhu doliman qala ta'khudhu fawqa yadayhi rawahul Bukhari. Kang badai tindala, badai maruk sapi. Mangga teu ngelami teh. Untak. Gua tiba udah peletik diculik. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci ya maeng, kudu ngaleungit.
Hampur adak salah ngaclog aya langit. Ada mata rurun di dia. Aya nu main satu ning dici ke itu teh nu minta tulung teh bari tulungan bari balik. Tulung tapi cakaruan teh laki tulung bibi. Tulung tapi cakaruan teh laki bibi. Ning mana ganyan kebun? Gawat kalau. Bon, anak. Bos, kemana tadi tahanan bos? Bos iya, bos kemana? Kita tunggu mana tuh seorang gitu ya? Yang dulu nongkrong Junex ya? Nah kalau masih ini lah. Lo di mananya? Meja. Ini ya, tahunnya kau tidak itu bos kemana? Bos itu pramis ya bahasa orang maling ini juga gabung. Oh, kayak kita kita semua di dia usahanya. Itu pramis bos ingin langsung bahasa orang maling ini bos. Oh, boleh dikasih pelajaran. Oh, bos. Kuman. Ayo nanti. Meeting. Bisa. Oh, kayaknya masalah sih nak. Masih ketamen pae. Dengar secara langsung mah, pae soalnya si ketamen saksi. Bos kurang kasih bagian. Aku kurang kenalan. Nanti kita menggunakan ketamen bos. Pada di Gunung Puntang bos. Wah, benar. Bos. Bos. Benar. Enak dulu kan. Nah itu bukan nama yang kurang itu ya. Ya, alhamdulillah ya orang itu ya. Bos gimana bagian teh? Oh iya kan bos. Sampurasun. Sampai. Abah. Nah, berani ka dieu. Ese modal, Pak. Kemarin di mah. Sih ya seureun teh ngomong teh ampura. Di abi ka dieu teh, Bah, hoyong ngelekeun si temperamen. Hoyong sakti, Bah, itu nama. Soalna abi nyen rencana teh gagal wae si temperamen. Mun kitu, Bah. Kumaha solusinya, Bah, pami kitu? Gampang gitu mah bardak. Fred, datanglah. Itu teh beungeut ada naon muning. Bardak mana naon eta mah puputan Abah. Oh, malah naon, Bah? Mah, kada di cindi. Oke, ya, Bos. Gampang bardak atuh dari itu.
Tah ieu jimat teh jang maraneh teh. Kade omat tong kahitutan jeung kaki ihan. Ya kurang ya gitu. Eta terus tujuan. Osok orang bos. Bapak pekok mani ah geus. Bos bos. meser uya, Meser beas, Bang. sako beas 1 kilo. Anu kitu mah tah kasih iprikeun. Sini ribut mung. Iya, Bos. Apa uang ucingan anu bau hawa ucing. Ieu sok. Mana poy? Bau remeh mana mah poy karek dahar bieu. Heeh, karek geus dahar. Nen ki. Bau buut. Naon bieu? Kadarhut ketan. Mana eta hawa tawa teh melek? Tingnya sok gigi 2 bulan. Bener mana eta? Sok kuntul 2 bulan. Kurang karatan. Luing ku kabehan. Mau asing. Sok ngomongkeun ka anu ucing aya nama men. Tah sulan pangbauna. Acir be cireng tutung apa? Tolong. Aku yang tadi tuh ada kedeng. Ah, siapa kelame? Uy, si Ramen, bukan naon. Ngal urang ngaji jeung ulin sok aya weh ka ditu heula. Heeh. Naon nya? Bener maneh Wil anu ngomong ka Abi. Anu si Ramen bisa ngapung, tik babaturan maneh teh si Rusdi. Heeh. Oh, benar. Kieu we ena mah wang intip si Ramen teh hayang ngabuktikeun. Hayu ah. Bener Wil, sakti si Ramen teh. Tuh, tingali bisa ngapung. Wah, mane Wil, si Ramen teh sakti bisa ngapung. Ang bejakeun ah ka Akang jeung ka warga kabeh. Wah, hayu, Pak. Wah, dijakeun ka warga kabeh si Ramen teh bisa ngapung. Kenaon, A? Katipu sia. Pae si ayeuna mah. Wah, enggak. Eta. Awang ada kekuatan ini kita dong. Siap. Cuman. Si bos. Kemana?
mana, Bu? Tadi digigit monyet masih di pasir. Digigit meureun. Ya bang siap mau itu sepamu Oi, oi. campur. Nah, sepamu men. Awe. Kamu bahaya yuk. Ayo kalau bikin aku. Ayo bos, lawan kemana lawan? Baik lah. Jurus putas. Supaya maju deh. Saksan. Goreng deh. Udah basa-basi.